Hari pertama sekolah, si Cikal jeung si Bungsu teu pati riweuh teuing tadi mah sarapan teh da nyieun ayam katsu. Nyieunna teh geus dipeuting keneh dimarinasi, ieu teh ku urang teh dimarinasina teh make bumbu sajiku satengah bungkus, make kaldu bubuk saeutik ditambahan ku cai, terus diantepkeun sapeuting besti. Ieu sesana setengah bungkus, ayeuna rek dijieun celupan. Dagingna teh ieu teh setengah kilo, make dada hungkul. Tuh pan betah subuh-subuh teh urang tinggal nyelupkeun hungkul kana tarigu, celupkeun deui kana tepung roti. Babari nyieunna jeung praktis teu hararese deui daharna ge barudak teh lamun aya nu kieu mah. Alhamdulillah deui budak urang mah lamun dititah sarapan mah tara harese walaupun ukur sangu goreng oge. Karena geus dibiasakeun sarapan unggal isuk-isuk. Sebenarnya mah lamun geus dimarinasi kieu mah teu make tepung roti oge, tinggal kana terigu baseuhkeun tuluy kana terigu garingkeun eta jadi meureunan ayam crispy. Ari ieu mah pancaritana cenah hayang katsu. Ada sarua-rua wae intina mah hayam we kitu kan serbaguna, jadina teh urang mah betah lamun geus ngamarinasi kieu teh. Rek dimasak ku kumaha oge babari kitu. Tuh pan ari nyieun sorangan manikot kararanel kieu budak teh reseupeun. Beda deui lamun meuli mah dagingna teh kocok araripis teh jerona teh nu kandelna mah tipung we hungkul. Tuh si Bungsu keur nungguan anu mandi lanceukna dicai manehnana ayeuna dititah heula sarapan. Sok gilir cek teh sekali ewang kakak mandi dedek sarapan. Teu kitu mah besti beak waktu teu pararuguh jadina teh. Ari kieu mah pan engke teh giliran lanceukna bijil ti cai, adina langsung asup ka cai mandi. Can engke teh bergilir bapakna oge kudu ka cai deui sarua. Anu pot darder dor isuk-isuk teh geuningan teu karasa tuh geus ararinit mah jep we jempling jiga gaangkat tincak. Sok-sok cekeng teh geura ararinit ka itu urang mah lieur ngadengenana oge. Geus ararinit mah urang sorangan eueuh gawe tuh besti rek olahraga heula. Ari eueuh sasaha di imah mah urang teh betah ninggalkeunana oge, beda deui lamun budak aya di imah. Sok teu pararuguh kitu budak di imah urang indit.